Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudai sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantu negara carios si Doclo cupu saketi guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kana dongeng Mang di mana wae ayana. Mugi ya sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin dilancarekeun sagala rupinanya tong hilap di rojong ditaroyalan tombol subscribe. Hatu Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados tenjang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha teu terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Tapi najan kitu pati Arya Daluh teh tenemongkeun kakagetna. Laju singkil arek nyang harepan si Doclo. Taya secara sejen cenah iwati ku cara ngungkulan si Doclo anu dianggap jadi gunung pananggehan aki Parompet jeung Senopati teh Jamawan. Eta pati Arya Daluh teh bakal bisa ngungkulan gayaan. Kajahatanna tetep aman, hanteu bisa kaboker. Kurang ajar sia bakal dicangkalak. Pasti sia teh saengko jeung si teh Jamawan. Pon kitu deui si Panompet hanya sarua jahatna. Bisaan maneh manyumputkeun kajahatan teh. Maneh si anu jahat mah deuleu. Sok rek kumaha ayeuna? Nah maneh teh rek nyangkalak uing. Keur uing mah moal make sieun. Sok ari bisa mas ya. Nu aya maneh ku aing bakal dicangkalak. Kudu ngaku kana sakabeh kajahatan maneh. Ti Arya Daluh geus teu hayang loba catur jeung si Doclo. Hayang sagancang nawe buru-buru bisa meruhkeun eta si Doclo. Heak ajeleng laju narajang ka si Doclo. Panarajang pati Arya Daluh teh geus teu asa-asa. Laju ngagunakeun kasaktianana. Ngagunakeun tenggelan jarak jauhna di piharep. Si Doclo teh cenah ku sakali kabeunangan bakal hancur lebur. Basa tenggelan pati Arya Daluh keuna kana dada si Doclo. Si Doclo tetep tagen tungut kalinduan teu kedaganginan. Tececel bocel alias kuat we terengrot. Puguh we atuh pati Arya Daluh teh mani colho kaget. Edan si Doclo awakna wadah. Tenggelan jarak jauh aing hanteu metu. Kayak kieu mah kudu ditaraga langsung. Belesat pati Arya Daluh teh kiwari manarajang langsung rek ditaraga da bogu masih keneh panasaran. Bari ngaheumbadekeun peso balatina arek dicorocoskeun kana beuteung si Doclo. Modar sia kurang ajar. Hiya corocos balati teh ditojoskeun kana beuteung si Doclo. Ngan bae eta si Doclo teh hanteu ngagiwar. Ugo we atuh balati teh keuna pisan kana sasaran. Beuteung anu bentel we teh beunang ku eta bae sok kunyonyot. Balati teh hanteu teurak kalah kamilai. Puguh we atuh pati Arya Daluh teh mani beuki kaget. Jeleng ka tukang. Sakedapan mah ukur ngahulang bari merhatikeun ka si Doclo. Kunaon kalaka ngahulang kitu? Mintul balatina. Asa heula atuh. Ari hayang maehan uing mah kudu make pakarang anu seukeut. Kagok ulah ku balati atuh teangan, gobang anu panjang, kampak anu rubak, sugan we teurak kana kulit uing. Ulah bakal sombong si Doclo.
aing can rumasa ka teterele jaciaten. Urang teruskeun ditarungna. Cek pati Arya Dalu hanteu nemongkeun kayaan hati jeung pikiranan anu sanyana seber atuh ningali kahebatan wawasen si Dojlo teh. Pati Arya Dalu kiwari mah ngagajleng di majuna rajang. Leungeunna jika mau we arek nyakar ngagunakeun ajian ampun. Malahan mah kaayaan eta pati Arya Dalu teh jika anu kasurupan. Garam-garam jika mau. Modar si Dojlo, modar. Awak si Dojlo dicakaran. Ngan bae si Dojlo teh tetep batahakeun. Kuku-kukuna anu sareukeut eta pati Arya Dalu teh henteu mampu nemuis kawedukan si Dojlo. Nu akhirna mah eta pati Arya Dalu teh anu geus kasandingan kasurupan teh ukur cabe sorangan we kulantaran musuhna mah tetep tagen teu cecel bocel. Kunaon sia teh Arya Dalu? Jiga anu kasandingan, jiga anu kasurupan, jiga meong kitu. Cok, rangsakeun awak uing ari bisa mah. Tete lagening kuku maneh teh mintul. Lamun hayang seukeut mah babari euy. Koetkeun heula atuh kana tai munding ka itu. Eta pati Arya Dalu teh henteu nemalan kalah ka garam-garam. Bari ngagajleng deui arek ngarontok ka si Dojlo. Kiwari mah beung si Dojlo teh arek dicekek we cenah. Beung si Dojlo teh beunang dicekek. Tapi si Dojlo teh kalah ka ciciri hilan. Basa ti corona rek dicamret ku eta pati Arya Dalu. Ngadadak nyolendat atuh da bugu kulit si Dojlo teh sakitu liatna. Antuk nama eta pati Arya Dalu teu nebikeun ka ngajenggang atuh kabro. Curung gunung gentak udang deui panonna teh teu beuseukeut ka si Dojlo. Sorot panonna beuki ngempururung. Bener-bener maneh teh Arya Dalu euy. Geus kasurupan jiga nama dasar jelema jahat. Maneh mah muhitna ge ilmu jurig sia. Kayak kieu mah ku aing kudu diubaran sia. Hayang di bura sia teh. Kadieu sia ku aing urang bura. Ngan bae sia moal dibura ku cai ieu mah. Arek dibura ku seuneu. Rasakeun sia kurang ajar. Bos, tina baham si Dojlo teh kaluar seuneu anu ngalentah bekana awak pati Arya Dalu. Uguhe eta si pati teh atuh karera baku seuneu, nepikeun engga ngarasa panas. Alah, panas. Ampun Dojlo, ampun. Kaula rumasa eleh. Kateter eleh jajaten. Ampun. Geus sadar geus eling ayeuna teh maneh teh euy Arya Dalu. Untung we sia kaburu eling. Ku aing hanteu jadi diduruk tawak teh. Kumaha jadi maneh teh taruh ka uing teh? Rumasa eleh? Ada. Rumasa kula eleh. Rumasa teter eleh jajaten. Eleh kumaneh Dojlo. Lamun maneh geus rumasa eleh, kateter eleh jajaten ku uing. Heug bae ku uing ge bakal dibere ampun. Moal diduruk tawak teh ngan bae maneh kudu ngaku sia. Nah bener geus mitenah Senopati teh Jamawan. Terumasa kula geus mitenah Senopati teh Jamawan. Ah, ulah sok ngabohong sia. Terumasa. Lamun sia keukeuh teu ngaku terus ngabohong, ku aing bakal diduruk sakalian. Si Dojlo kitu nate balaju ngaluarekeun deui seuneu tina bahamna tiga oraina gawe ngakebos. Ugoe atuh eta pati Arya Dalu teh manis wahakeun. Kapaksa eta pati Arya Dalu teh kudu ngaku. Ampun Dojlo.
Enya rumasa kau langgeus mitena si Teh Jamawan. Tah kitu atuh kudu ngaku karena sakabe kajahatan maneh tes ya. Arya dalu alus lamun geus ngaku mah. Ngan bae teh cukup ku ngaku wungkus ya. Maneh teh kudu ngabuktikeun lamun ieu mamang Teh Jamawan teh hanteu boga dosa. Lain nu hianat ka karajaan. Enya heug kaula bakal ngabuktikeun lamun si Teh Jamawan teh hanteu boga dosa. Kitu nate eta pati Arya Dalu teh bari curang cileung teuing rek nanaon. Ngan bae di luar dugaan eta pati Arya Dalu teh milih kabur ngejat lumpat ninggalkeun eta patempatan kulantaran daripada kudu ngaku ngabuktikeun lamun eta Senopati Teh Jamawan teh hanteu boga dosa tinang tu manehna bakal deuk meunang hukuman. Leuheung basa ukur dihukum buang atawa dipanjara. Kumaha lamun zeuk nepikeun ka dihukum pati? Ai kunaon kalah kalumpat ulah kabur si Arya Dalu. Najan sia kabur karena liang cecopet lumpat ka tungtung dunya ku aing bakal diberi. Kituna teh celo-celo arek mudag ka eta pati Arya Dalu anu lumpat. Ngan bae kaburu dihulag ku Senopati Teh Jamawan. Heup celo keun we ulah diudag. Keun sina kabur. Nirikeun lamun eta si Arya Dalu teh nya jalma jahat. Ayeuna mah urang ngadep we ka Kangjeng Prabu. Da buku kapan di dieu oge kasaksian ku sakabeh para prajurit pon kitu deui. Kapan ieu Buragabayana ge bakal daek jadi saksi. Nya heug atuh ari kitu mah bener oge lah teu kudu capek-capek ngudag si Pati Arya Dalu keun sina lumpat. Engke oge pasti ku Kangjeng Prabu ge bakal ditewak. Hayu we ayeuna mah urang tempungan Kangjeng Prabu. Urang jelaskeun kajadian nu geus karandapan. Pokona mah mamang jeung Aki Panompet bakal dibela ku uing. Kitu si docelo teh hanteu tulus ngudag Pati Arya Dalu. Leuwih hade ge langsung nepungan Kangjeng Prabu Julasang. Basa arek asup ka jero karaton. Ateu hempo Senopati salakan canage arek kabur ngalaloskeun diri. Ngan bae kaburu ditewak ku si docelo kulantaran kudu daek jadi saksi cenah. Lamun bapana teh nyaeta Pati Arya Dalu geus ngaku lamun dirina teh nu geus mitena ka Senopati Teh Jamawan. Ulah lumpat nyai. Ulah kabur, ulah nurutan nu jadi bapa anu jahat. Geus nyai kudu milu ka karaton pikeun jadi saksi ngajelaskeun lamun ieu Senopati Teh Jamawan teh hanteu boga dosa, lain tukang hianat ka karajaan. Lepaskeun docelo. Leuwih hade ge kula mah arek milu kanu jadi bapa. Ulah arek nuturkeun bapa. Najan eta nu jadi bapa heueuh da pugu ari salah mah keur naon dituturkeun oge. Leuwih hade ge hayu we milu balakakeun ka Prabu Julasanga lamun nu jadi bapa teh jahat geus mitena. Atuh mudah-mudahan we Prabu Julasanga ge mere kawijaksanaan. Bapa nyai teh hanteu nepikeun ka dihukuman pati. Lamun nyai ayeuna milih kabur nuturkeun nu jadi bapa tinang tu sarua, nyai ge bakal disangka saengko, bakal sarua dihukum anu berat. Atuh ari ngadenge kitu mah Senopati salakan cenah teh langsung ngahulang bener oge cenah. Lamun manehna teh laju nuturkeun nu jadi bapa tinang tu bakal dicangkalak, bakal ditewak. Bener oge cenah caritaan si docelo teh. Sugan jeung sugan we atuh lamun jadi saksi ninjak dina jalan bener. Nganyakeun lamun bapana teh geus nyieun tindak laku kajahatan sasat mitena Senopati Teh Jamawan. Sugan jeung sugan atuh bapana teh hanteu meunang hukuman anu berat. Nya kula sanggup docelo jadi saksi. Nya moal arek nuturikeun nu jadi bapa,
Tah kitu atuh alus. Enya najan nu jadi bapa jahat. Geus mitenah. Kade Nyai mah ulah kababawa. Hayu ayeuna mah urang ka jero karaton. Urang nepungan Prabu Julasanga. Cek si Doclok itu nanti laju ngajakan eta Senopati Salakancana. Pun kitu deui Senopati teh Jamawan jeung Aki Panompet. Malahan mah Puraga Bayage sarua milu. Atuh singkatna carita, si Doclok sabaraha kanca teh geus ngadep ka Prabu Julasanga. Sagala rupana teh dicaritakeun Senopati Salakancana. Pon kitu deui eta Puraga Bayage jadi saksi. Kiwari manggeus jelas kanyahoan lamun Senopati teh Jamawan teh sanyana mah henteu boga dosa. Lain tukang hianat ka raja, lain tukang hianat ka karajaan, teu boga maksud ngalawan ka pihak kerajaan. Atuh Prabu Julasanga oge maning ngaraos kaget teu nyangka cenah lamun empatihna teh geus kelu. Mitnah eta Senopati teh Jamawan demi kapentingan pribadi anu hayang naekeun pangkat menjadi anak. Jeung deui boa-boa sieun kasaengan ku Senopati teh Jamawan anu gede pisan pangaruhna. Kulantaran loba pisan jasana inggis we kalungguhan Salakupati teh bisa kageser ku eta Senopati teh Jamawan. Rengse urusan Senopati teh Jamawan ayeuna mah nyaritakeun urusan Aki Panompet. Si Doclok dicaritakeun lamun Aki Panompet teh henteu boga dosa, lain anu maok pedang rak-rak langit. Sanyana anu geus maok pedang rak-rak langit mah tajadian ti Senopati teh Jamawan. Ngan bae ku si Doclok dicaritakeun lamun maok eta pedang teh sasat kapaksa demi nambahan kakuatan. Da eta hayang ngabuktikeun lamun eta Senopati teh Jamawan teh henteu boga dosa. Tah kitu Gusti Prabu. Jadi ieu Senopati teh Jamawan teh sasat kapaksa we maok eta pedang rak-rak langit teh demi nambahan kakuatan. Ayeuna mah kapan geus kanyahoan. Jadi ieu Senopati teh Jamawan teh henteu boga dosa, henteu rumasa, geus hianat ka karajaan. Ku kituna kudu dibebaskeun we. Pon kitu deui Aki Panompet oge sarua. Kula nganuhunkeun ka maneh Doclok. Jasa maneh nya abdi kaula teh kabukti henteu boga dosa. Ayeuna mah kanyahoan lamun si Arya Daluh teh tetela geus kelu nyieun kajahatan. Pokona mah Aki Panompet jeung teh Jamawan kukula bakal dibebaskeun. Kiwari Senopati teh Jamawan kukula bakal diangkat deh jadi Senopati. Nya babarengan jeung si Salakancana kula miharep gawe bareng dina engkoning nang tayungan kerajaan. Lantaran kaayaan kerajaan Tanjung Kidul teh kiwari teu aman. Kula menang beja di juru telik. Cenah mah kerajaan Arkabintapura teh kiwari dikawasa ku raja anyar ngaranna teh Sirungkawa anu bakal naluk-nalukeun kerajaan leutik ka asup kerajaan Tanjung Kidul. Tah kamaneh oge Doclok, kula teh miharep maneh daek diangkat jadi pati ngagantikeun si Arya Dalu. Basa ngadenge kitu sararea teh atuh maneh kaget. Si Doclok kaget kulantaran dirina teh bakal diangkat jadi pati. Kumaha Gusti? Bade ngangkat jisim abdi jadi pati? Aduh, asa teu payus jeung pantes atuh jelema kawas kieu diangkat jadi patih negara Tanjung Kidul. Ulah Gusti ulah.
Kula miharep ka maneh Doclo ulah nepikeun kana empik atawa nolak. Ieu teh mangrupakeun hiji kasempetan. Kula percaya kana kajujuran jeung kasaktian maneh. Lamun seuk maneh daek diangkat jadi patih di ieu karajaan, tinang tuh. Ieu karajaan teh bakal aman. Bakal bisa nang tayungan rakyat, bisa mertahankeun karajaan tina gangguan musuh. Alah kumaha atunya ieu teh yo? Hah? Sanes nampik pangasi ieu mah Gusti Prabu. Ari kudu jadi patih di karajaan mah. Terus terang we, uing mah henteu daek lah. Kulantaran kapan uing teh sasat keur ngalalana, keur neangan jelema, kaparangan we anjog ka ieu nagara oge. Kumaha geus we kieu lah. Satungtung ieu karajaan teu aman, uing bakal cicing di dieu, bakal melaan ieu karajaan. Tah, urusan patih karajaan mah geus we atuh. Angkat Mamang teh Jamawan jadi patih di kerajaan Tanjung Kidul. Kapan ari Senopati nama geus bugu aya nyaeta Nyi Masela Kancana. Keun, pokona mah kitu we lah. Uing bakal milu melaan. Daek Nyai, babarengan jeung Akang nang tayungan ieu karajaan. Nya, mangga Kang. Abi sejanang tayungan ieu karajaan. Abdi bakal nebus kesalahan nu jadi bapak. Najan nu jadi bapak jadi jalma jahat. Enya nu kelu hianat kasasama abdi karaton. Tapi abdi bakal ngabuktoskeun pami abdi mah jalma bener, satia satuhu ka karajaan ka Gusti Prabu oge kitu kasadayana. Nya hade lamun kitu mah Nyai kudu bisa ngabuktikeun najan bapak jahat. Nyai mah ulah kabawa jahat. Keun beda bapak Nyai oge pasti bakal diteangan, bakal ditewak, bakal narima hukuman anu satimpal. Ngan bae panuhun we teh Gusti Prabu, ieu bapana Nyi Masela Kancana teh ulah dihukuman berat. Nya sasat beureunan kitu oge nyieun kajahatan kapaksa oge demi kapentingan nu jadi anak, lain niat anu lain-lain. Kula ngarti Doclo. Kaula oge moal mere hukuman anu berat ka eta si Arya Dalu. Ngan bae wayahna maneh Sela Kancana kudu bisa nyangkalak nu jadi bapak bawa ka dieu. Nya bakal menang hukuman anu satimpal. Ngan bae moal nepikeun ka dihukuman pati. Mangga Gusti, jisim abdi tangtos bakal ngajalankeun parentah ti Gusti Prabu. Pun bapak pasti bakal kacandak, bakal kengeng kacangkalak. Mohon syukur-syukur mah kersa serah bongkokan masrahkeun diri ka dieu Gusti. Ari Akang mah yakin Nyai, lamun seuk eta si bapak Nyai dit cangkalaku Nyai, diteanganku Nyai pasti bakal serah bongkokan. Jeung bejakeun we kitu. Nya ulah sieun da moal dihukuman berat, moal nepikeun ka dihukum gantung atawa dipencit kitu. Nya ari dihukum panjara mah wajar we. Nya Kang, mudah-mudahan we atupun bapak teh tiasa kabantun ka dieu. Ayeuna keneh abdi sejamilarian pun bapak. Cek eta Nyi Masela Kancana kitu teh laju we atuh. Undur ti payuneun Gusti Prabu. Sedang ngajalankeun pancen pikeun nyangkalak nu jadi bapak. Sedengkeun ari si Doclo, Senopati teh Jamawan jeung Aki Panombet laju diajakan ngobrol we ku Gusti Prabu Julasanga teh. Ari anu diobrolkeun teh eta Gusti Prabu teh hayang nyaho cenah asal usul si Doclo. Saha di mana atuh sabenerna jeung deui naha bet diparengkeun bisa panggih jeung Aki Panompet pon kitu deui eta Senopati teh Jamawan. Nya ku si Doclo teh dijelaskeun, dicaritakeun, ditek-tek taya anu kaliwat.
Uguh we atuh ngadenge lalakon si Doclo Gusti Prabu Julasanga teh. Mani kata haji teteh lagening cenah ieu jalma nu ngaran si Doclo teh lain jalma sambarangan. Asli nama nyaeta Raden Kuntawijaya, teueuh raja Salakanagara sakaligus sewe siwi Akitirem pun kitu deui murid tunggana Eyang Badamasura. Prabu Julasanga kataji ku eta si Doclo alias Raden Kuntawijaya ngaraos reueus ngalaos bingah lamun eta kerajaan Tanjung Kidul teh kacicingan ku eta si Doclo atawa Raden Kuntawijaya. Malahan manggede hati eta si Doclo atawa Raden Kuntawijaya teh bakal bisa nang tayungan kerajaanana. Ngan bae eta Prabu Julasanga teh ngaraos kaget. Nah kunaon cenah mimitina kayaan si Doclo teh beuti ilahar teu barok jeung batur. Ngan dabah dieu ku si Doclo teh diurusiakeun han teu dicaritakeun da pugu eta mah kapan bagean tina lalakon sejak ngajalankeun dharma. Kula ngarasa bunga nya kacicingan ku salira Raden teu sangka paingan atuh Raden teh geuningan sanes jalmi biasa. Ah, biasa we Gusti Prabu, uing mah sarua jeung nulian. He, najan cenah uing teh teueuh raja. Pokona mah uing bakal nang tayungan ieu karajaan tina gangguan anu jararahat. Nya nuhun we Raden ari kitu mah. Nya kaula teh ngaraos reug-reug itang tayungan ku Raden. Sumuhun Raden Kuntawijaya. Ulah nyebut Raden Kuntawijaya atuh Gusti Prabu. Geus we ayeuna mah nyebut si Doclo we teu naon lah. Da kapan kaayaan uing nage kieu teu pantes jeung payus disebut Raden. Jeung deui panuhun ulah arek nyebutkeun Raden sakali deui. Ulah aya nu nepikeun kanyahoan saharusiah uing nya Gusti. Sebut we si Doclo. Nya mangga atuh ari kitu mah. Mangga Raden Doclo. Ih, ari Gusti geus make Raden di wae. Tos we Doclo. Nya heug mangga Doclo. Tadi ayeuna kahareup maneh teh jamawan kudu bisa ngajalanekeun salaku babati karajaan jadi wawakil kula. Sumuhun Gusti, nuhun pisan kana kapercantenanana. Nizim abdi tangtos bakal ngajalankeun amanah tugas salaku pati bakal dijalankeun kalawan nyaeunya. Gitu di antara bae obrolan di jero karaton teh. Sedengkeun ari Senopati Selakancan anu mudag-mudag menjadi bapak teteh laka panggih oge beunang katewak. Malahan mah eta pati Arya Daluh teh henteu ngalawan. Sejarek serah bongkokan we masrahkeun diri ngarumasakeun kana sakabeh kasalahanana. Atuh singkatna carita eta pati Arya Daluh teh diasupkeun we ka bang berokan kalawan sadar narima kana kasalahanana. Kiwari mah patih di kerajaan Tanjung Kidul teh dicekel ku Senopati teh Jamawan nu kiwari diangkat jadi pati nagara Tanjung Kidul. Heuleuh mitra waktosna geuning rantos nyekapan cagel atuh jajar carita si Doclo. Tubuh sakti kuriang 7 dugi kadi urang teraskeun dina seri anu salajengna manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sadaya kakiranganana nya Mang Undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.